Sumas tagil bilwir bila katakan mustaqilan wa muraqiban wa muhallilan bitori qatin ma'udatin lima syayikhi litaro bihana ron wa nuron hasolah payudi uwatul qalbi jari wayasi marmun robai ijadila fatasi ru'anil musahadatil lati matur onna asir muta'ahila Sumas tagir maka saterusna kapungkur kasibukeun anjeun geus beres salat subuh teh bari berjamaah teh geus kitu turun kudu nyibukeun anjeun bil wirdi kuwirid wala tatakallam jeung ulah wakam ngomong sabenerna anjeun mustaqbilan bari posisinya ngarep ka kiblat wa muraqiban jeung bari muraqabah mantengkeun pikiran ngarasakeun pikiran dipencrong diperhatikeun ku Gusti Allah eta ngaranna muraqabah wa muhallilan jeung maca zikir maca tahlil anjeun bitori kotin maca dikirna maca tahlilna make tarekat ma'hudatin anggeus dimaklumi diketahui eta tarekat di masai menurut eta para guru-guru ahli tarekat litaro eta teh supaya anjeun bisa nempo biha ku itu tarekat teh naron kana seuneu awan nuron jeung kana cahaya hasola anu hasil eta nar jeung nur eta anu hasil eta anu bukti eta nar jeung nur payudi upayadi payadi amang kasabab caa naon wajhul qalbi nyaeta dak anjeun hate naon palantaran hate jadi muka hate anjeun muka beungeut hate anjeun bin nuri kalawan cahaya al-jari anu jelas wayasiro jeung sabab bakal jadi naon madmu mutawai pirang-pirang watak anu tercela zailan eta zailan leungit Fatasira jeung maka sabab bakal jadi anjeun eta ahlan jadi ahli ilmu syahadati jadi jalma anu bisa nyaksi ka Allah. Allati anu ya eta musyahadat teh nikmatul hiji kalimatan tudmaan agung pasir maka jadi anjeun eta mutaahlan jadi ahli musyahadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jeung ayeuna nyaritakeun eta kelas-kelas batur lain nyaritakeun kelas orang maki we geus beres salat subuh jeung wiridan anu pokok terus urang nyaeta maca deui wirid anu khusus
Ayo wiridan anu umum sok dibarjamakeun teh. Geus beres wiridan anu umum, pindah kana wirid-wirid anu khusus. Wirid-wirid teh doa-doa. Tuh ya namun teman zikir-zikir, babacaan, doa-doa. Tuluy geus kitu aya namun tamanaon maca ayat-ayat anu kawarid dina kautamaan wiridan dina sabana subuh. Mungkin ka aya bacaeun surat Waqiah sabana subuh teh. Sabada aya namun kami nyata dari khususkan aya namun tamang wirid Waqiah teh dari baca tiap subuh gitu. Aya namun tangarang teh kudu ngawiridkeun deui sakalian jeung aya namun kemampan loba ngadengina. Jadi ngarah kaberkahan kumaha surat Waqiah. Surat benar gitu. Aya namun ta eta teh kitu teh ila turu isam tepika bijil panon jemaahnya entong batur. Jadi batur teh entong teu ngaji, entong teu nyaho, modal aya mun tamakan. Mun ieu geus salat subuh, hayang bisa wiridan tapi kabijil panoa hese. Hese teh lain hese aya namun teh wiridkeunana. Pan urang mah aya namun teh boro-boro sabaraha nanti subuh lah subuh 4:30 we aya namun teh eta subuh 4:30 tapi ka aya nama jam 6.15 menit. Jam 6 sabaraha berarti sabaraha kira-kira sabaraha jam 4:30 subuh terus aya namun tetapi ka jam 6 sabaraha jam sabaraha jam sanu kuat aya namun tadi sakitu cicing di masjid sakitu kira-kira saya namun tanu bisa gitu hese teh aya lain ajengan mah hese aya lain ajengan mah kusaha aya namun tama hese musing dipimpin musing diimaman oge moal aya ngiluan musing imaman oge contoh yu aya namun tengke urang berjamaah salat subuh terus berjamaah wiridan terus urang ngawas ieu terus aya tepi ka meletek aya namun tepan poe tepi ka waktu aya isra teh kira-kira moal aya peminatna moal aya nunturkeun moal aya daek gitu kira-kira. Nah maka aya namun tepakat di ieu deui dia. Jadi aya namun teh make we pengajian. Ingat aya saur mah di bawah. Aya saur mah di bawah make yang di Banjar namanya wiridan teh ngaji. Jadi wiridan anak teh ngaji gitu. Ada tuh aya dari Banjar mah aya namun tadi rikum aya namun teh wiridan standar teh kajeleng kana bangku. Rikum aya namun teh mah dadek ngali kana bangku kieu. Bambang di Banjar mah wiridan teh ku ngaji beres salat wiridan tanda wiridan panakan mah aya sawah sampai tempat dulu Banjar teh mata aya namun ada oke Banjar teh aya namun teh wiridan aya namun teh mah eta aya namun teh anu sir aya namun pribadi geus aya namun teh mata anu aya namun teh eta ke selang bulan ngaji tah eta mah aya geuning aya namun aya hiji-hiji geuning aya hiji-hiji teh aya lumayan teh ngan hanya kana teh surti bakal teh geus dibere aya namun teh mah doa teh doa salat isra nah enak tah ngarah naon ngarah nyaeta meunang fadilah nu didawuhkeun ku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man shallal fardhu sani jelema anu salat subuh di jamaatin di berjamaah salat geus kitu summa ada ge we diu dinampak salatan teh yang kulullah dikir wiridan babacaan wirid itu wirid ieu doa itu doa ieu maca itu maca ieu
hatta tatul asamsu sehingga tepi kapijil panon poe geus kitu salat 2 rakaat salat nantea salat isra tak nu saperti kitu ganjaranna kana lahu ka ajri hijjatin atau hajjatin ka ajri hajjatin wa uratin tamatan ganjaranna sarua jeung ibadah haji jeung ibadah umroh sarua jeung hajian sarua jeung umroh bari eta mah ganjaranna teh tamatan jeung kali tamatan ganjaran anu full ganjaran anu sempurna moal dikurangna ganjaran naon ganjaran haji jeung umrohna sakitu hayang ngalah ganjaran haji jeung umrohna berjamaah subuh wiridan zikir bacaan ketika praktek barang poe geus kitu teh mata kakang ayeuna ngabeja bisi teu bisa sorangan mun bisa sorangan pecaka kan akang rada percaya ya pikiran rada percaya ayeuna mun teu aya nu tuluy salat subuh kieu we ai mabel nih sama percaya kamu abel ayeuna mun tak kana karya mah teu percaya ayeuna mun teu kaupan ayeuna ieu bohong na eta teu kuat eta geuning ayeuna mun teu mari eta ge ari shalawatan berjuang kitu we ayeuna ongko ieu teh wiridan shalawatan ongko wiridan mahabaan aya datangna kae geus wiridan mah boro-boro atuh ayeuna kaliwat warna wirid teh bet kaliwat saayat bet kaliwat sakaliwat oge teu jadi wiridan mah. Jadi lamun ayeuna mun teh judulna wiridan beda ayeuna mun teh wiridan jeung sakokna. Aya sakokna bebas. Deuk sakokna mah bebas. Kawe abdi mah moro daharna begitu. Tah abdi mah deuk dahar lain deuk moro ramat eta mah bebas. Ngan lamun rek moro wiridan mah kudu lengkep di hadiahna yasinna mun wirid yasin waqiahna gitu ulah ayeuna sakokna ayah nuti hadir ti mimiti lamun dina wiridan teh urang mah ngabetem ieu teh lalajo nu salawatan atau salawatan lalajo nu maca yasin atawa deuk maca yasin lalajo nu marhabah atawa ieu teh deuk marhabah kitu di urang ngabetem ieu nemu oh ieu mah lalajo nu salawatan meureun ibu-ibu gering no, ada ayeuna mun teu beres masalah marhaban biasa kami deui tarik deui salat. Aya maca salat mah arewa ke salat teh. Wiridan mah itulah ayeuna mun tamanya diurang karakter sifat-sifat anu kotek teh kudu dipikeun kitu teh. Kudu dipikeun ayeuna mun kana kitu teh. Kotek ayeuna kitu teh. Jadi ganjaran berjamaah salat subuh terus ayeuna urang diuk wiridan tapi ka bijil panon poe geus kitu salat nyata salat isra 2 rakaat ganjaranna sarua jeung haji sempurna moal kurang sedikit ganjaran haji jeung umroh pikiran ayeuna urang lamun ayeuna hajian sabaraha keun ari sabaraha mah gitu ari sabaraha mah bisa minjem bisa jualan gitu bisa da ieu mah lain sabaraha udah lain sabaraha ongkosna iraha iritna hayang haji iraha iritna 25 tahun cimahi mah 23 tahun kabupaten mun daftar ayeuna hayang naon teh hayang hajian umroh mah umroh mun hayang hajian teh kitu saking mahalna ngan ku sabab jelema teh urang teh sabenerna mah da lain hayang ganjaran hajian lain ceuk akang mah hayang nyaho hayang nyaho anggur anu sagede-gede peureut hayang nyaho toko teko koneng hayang nyaho toko kasmiri gitu hayang nyaho toko baju hidup mun ayeuna ibu-ibu mah da teu sakarakan geus teu
munang video ayeuna ngarenge iraha abdi angkat iraha abdi ayeuna kagiliran iraha abdi panggilan iraha geus datang ka itu mah cul koper cenah yuk kurang kapokon yuk ieu teh ayeuna sono ka Ka'bah ieu teh atawa sono kana terletak sebenarnya teuing ayeuna mun tama hayang ganjaran ibadah haji duka ayeuna mun tama ieu teh hayang naon hayangnya omong kawe hayangnya mah jang dunia hayangnya mah raja ayeuna mun tama istana raja Saudi gitu duka hayang gitu da sabenerna mah ari hayang ganjaran mah mun bener hayang ganjaran ilir kamu sholat, ilir kamu masjid berjamaah, diuk berdoa ke mana. Tapi wah ia namun taman jam genap saparapat, sholat 2 rakaat, geus balik, ngagebol ganjaran haji jeung umroh, ugal poe kitu. Begitu dipasek teh, ari nu ilir ka Mekah na mane, ai ganjaranna aya di urang kumaha teh sakieu. Tuh, ayo maneh membeureun ka Mekah hayang nyaho ayeuna mun tetekok ning beureunan hayang nyaho toko Kasmiri jeung hayang nyaho ayeuna toko baju hideung mun awe ayeuna urang mah mesti teu ka Mekah da teu boga duit teh ayeuna teh hayang teuing ngan aya hayang ganjaran mah hayang ka urang mah kitu we kumaha aya ganjaranna balik ka itu mah geus lain daripada yang lain nu nyigah-nyigah teh kitu boleh jadi seperti itu ganjaran haji nabeunang kudu teu ilir ka Mekah lu ilir ka Mekah teu meunang ganjaran haji nu ayeuna mun teh umroh na ayeuna teu meunang haji boleh jadi ganjaran umroh na meunang kudu teu umroh lain kieu abdi ge moal terus daftar teh mending kana ayeuna di masjid kali eta mah goblok jeung kitu mah bisa tah kieu tah lamun ayeuna abdi gagal geuningan jadi keteranganna mending dipake di mobil ayeuna boga duit mah kan wae da ganjaran haji jeung umroh mah saleh ka masjid tapi kan merentek panon we da eta ge ganjaran eta mah keur boga duit ayeuna teh boga duit mah ka ditu ongko ilir ka Mekah ongko hajian ongko urang wajib mun teu kitu neraka di dia inau bisi bisi ganjaran di arah itu memeresin gitu kan baik mati kamu diulang terjadi ganjaran oke andai kata ada salah niat atau kurang ada mungkin orang ayam perkara ngebatalkeun ayeuna kana ganjaran kan baik aya sih itu eta teh khusus keur lalaki ari awal mah di imah we geus beres pangyan ke Cikopi we kitu mun aya ayeuna mun teh bala-bala aya ayeuna mun teh geus kitu ayeuna keur awewe mah kitu keur awewe mah tah eta teh ganjaranna kitu ganjaran ayeuna sadar nyobaan ya saya namun nyobaan ayeuna jadi daftarna ayeuna mun teh kudu berjamaah panjang berjamaah man sholat fajr jamaah teh panjang berjamaah tapi si eueuh kali itu kali pan aya kieu abdi kan tadi udah gitu tapi ieu teh mah nya saya mah saya caurang-caurang tinggal salat abdi di masjid teh asa geer kitu mah ieu betul dan jam genep teh geus pawe makin lagi ayeuna mun ternyata kali we jeung akang gitu tong ditinggal di masjid sagede plok nah kali we tah insyaallah ieu kaamalkeun ya keamalkeun sorangan hese gabung jeung masjid anu batur cek ayeuna batur teh bakadalah ieu jelema ayeuna geus jam genep dieu keneh babada marinjang bisi saking ayeuna da ayeuna mau pan ayeuna jam genep geus sampe jadi ayeuna tok jam genep lah ayeuna mun pokona mah tos kada dilidan gitu kebaikan gitu lamun ayeuna masjid anu dibaci macis ya jam genep geus dikoncian masjid ge gitu. Lamun urang getol teh bisa dicuriga. Nah, gitu. Matakan ieu aman ayeuna insyaallah ari mah. Jeung aya batur ya aya nu tadi insyaallah jang abah ayeuna ade ayeuna mun teh eta. Tadi mah tentang ngareting naon. Ieu di pas jamna jadwalna tapi ka waktu melempeng pangpeng waktu isra tengah aja.
emang dilai ayo teh geus aya namun teh beres sallallahu alaihi Muhammad leos iya aya namun teh we tinggal lamun teh tengah teh kada salat rakaat mun gitu geus salat rakaat ya kumaha doa itu deui mah salat rakaat geus paling ngadoa mun bukti deku lewat sampai dan geus salat jadi yo kita jeung doa isra jadi oke gitu. Nah, itu mata-mata sholat dan 2 rakaat, ulah ke sholat 2 rakaat gitu. Ulah ke sholat 2 rakaat. Loba parenta paling tengah teh geus terus sholat 2 rakaat. Mudah-mudahan nu ayeuna mun geus geureuyeuh eta padilah ieu teh beunang ayeuna urang karaya ayeuna mun teu urang. Tadi dinya teh nyaeta aya rahasia. Aya ayeuna mun rahasia waktu nyaeta anu mulia, waktu anu hebat, waktu anu istimewa. Jadi wayadulu ala sarafil fatihi iksa Allah dipakai sumpah waktu eta. Waktu eta Allah dipakai sumpah. Dalam Gusti Allah wasubhi idza tanaffasin. Wasubhi idza tanaffasan. Gusti Allah Subhanahu wa taala nyata ngagungkeun duwi ka di ako sumpah. Falikon isbah doa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tuluy aya namun tamah ieu kudu loba wiridan dirinya maca tasbih Allah ngadawukeun fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi. Memeh bijil panon poe dalam Gusti Allah sing loba maca tasbih jeung wiridan we intina mah. Wa qabla jadi waktu istimewa teh hiji memeh maghrib. Dirinya ayeuna dina kita teh muraqi ubudiyah. Jelema ayeuna mun tama anu maca surat wasyamsi wadduha kadua surat wadduha katilu maca surat qul a'udzu birabbil falaq kaopat maca surat qul a'udzu birabbin nas mangka Allah Subhanahu wa taala dibereskeun pahamna wasyamsi wadduha wal laili qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas atau lamun ayeuna mun teh moal maca ayat eta maca tasbih pasabihna tasbih subhanallah 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 kepira ayeuna mun teh menang 100 jadi we lamun aya kitu mah memeh magribna kudu geus wudu kudu geus standby rek standby aya 5 rek standby aya 5 itu keistimewaan waktu itu keistimewaan waktu. Mustaqlata takalaman ulah akan ngobrol mustaqbilan tuluy ayeuna mun tamadep kaki muraqabah maca deui maca la ilaha illallah maca tahlil teh di dieu teh zikir teh tapi zikirna kudu make digurukeun zikirna zikir tarekat. Nah, dirinya tak ayeuna mun tenangan we guru tarekat gitu engka ayeuna mun teu mapake we pan ayeuna mun berbeda ieu teh nyaeta ahli-ahli tarekat teh kagungan teknis masing-masing masarwa sadiri tarekat qadiriyah nasabandiyah satariyah tijaniyah beda tak kumaha nyaeta guru tarekat urang tong ayeuna urang geureuh tong ayeuna usilan sia mah kitu tarekat urang pake dikir tarekat urang pake paduli masih ayeuna sia mulai mah ieu kitu pake ayeuna tarekat masing-masing tinggal meureun urang di mana ijazah talqin tawajuh tarekat. Jadi ayeuna mun teh make bitarikatin mahmudatin teh make kaifiyah make cara tertentu sesuai jeung guru tarekat eta. Sesuai jeung guru tarekat eta. Wah, urang mah kabur. Tarekat kabur ya. Power tarekat yuk. Power tarekat kudu cek saha apa cek ieu. Jadi urang mah kesal ayeuna ngaji terus tarekat
tarekat aya namun teh penting kenaon eta aya namun tama magnet dikir urang gitu engke teh aya disambungkeun magnet eta teh ka urang guru ayeuna anu mursid teh ketika ayeuna mun teh mah teu nyambung siga we ayeuna mun teh kabel teu disambungkeun ka ayeuna mun teh positif jeung negatif jika gitu mesti hayo dinaon disambung-sambung oge da moal deuk nyambung teu naon teu ngait ka ditu gitu aya mun teh mah tarekat teh kitu tarekat teh keur nyambung nu matak ayeuna dina praktekna ge tarekat mah ulah esok dina hate ngahadirkeun ngabayangkeun guru urang nu ngawatawajuhan nalkina tarekat dikir eta pan urang mah aya namun terbiasa kitu teh ada urang aya na parluju satudah ka guru teh jadi kan teu bisa jadi ulah aya namun teh kieu eureun masantren eureun aya namun tamat teu nadiran dikira geus guru maneh-maneh kurang-kurang lain terus kudu dihadirkeun dina hati urang ayakeun guru urang teh atuh lamun rasa mah urang aya na kalakuan poho aya na kalakuan akhlak guru tapi urang aya kana ilmu poho aya na mun tamaka ka guru anu nyebarkeun ilmu cara nyebarkeun ilmu cara aya na mun tanarbiah aya na murid balik geus leungit mah dina pikiran urang guru urang dikir ilmu oge kumaha magnetan eta mah aya lembah make gitu aya kudu aya namun tarekat teh gitu ya aya namun sudah dipraktekkeun oge da moal aya namun mah jadi ngarti dari ku ahli mah gitu eta mah ahli lamun aya praktek mah tangke pengaruhna dikir nu eta teh litaro bihan arwah hartina nate nyaeta panas na dikir engke bakal bisa ngosongkeun hate tina kotor-kotor hate mun bener dikirna hasud ujub ria hubul dunya sum'ah beak asal dikirna bener mata kalau mun ayeuna ahli dikir tapi nggak sehat oh tetapi ka pangeran tetapi ka guru-guru atau guru naon hakikat niku da pasti ieu teh lemah saya teh halus rapi teh sejuk eta teh dikir jadi aya namun teh mah aya rasa panas eta teh nyaeta ngabakan ngaduruk nyaeta kotor penyakit aya dikir urang aya nu kieu mah eta mah aya nu naon rampak sekali la ilaha illallah la ilaha illallah gitu eta ngiluan rampak sekali lumayan meunang ganjaran letah lumayan meunang ganjaran naon letah aya dikir nu ieu mah tapi ka jadi naron urang dikir eta mah kecuali namun aya namun tamadina ala dikirna ijazah memang guru na nyontoh anak itu pan aya namun tadi kita la ilaha illallah aya namun tadi la ilaha illallah gitu la ilaha illallah la ilaha illallah sekarang ya jadi masing-masing guru masing-masing cara masing-masing ayo urang mana kumaha mehna we kumaha matak menjadi nar kadua kayaknya eta jadi nur mah jadi tahalli gini aya akhlak karimah akhlakul akhlak kan bisa dibangun pedikir eta timbul akhlak tawadu timbul akhlak ikhlasna timbul akhlak nasihatna timbul akhlak husnudzon eta teh
Tahnar jeung aya nu eta teh adalah dibangun kunaon ku dikir cuma dikirna ditori qatil mahmudatin masai make guru dikirna aya namun teh make aya namun teh guru panjang aya namun teh eta teh walaupun diceritakeun dawuhan aya namun teh Syekh Abdul Rahman As-Segaf mantanana dawuhkeun man lalahu wirdun jelema anu tara wiridan bahwa kirdun jelema anu tara wiridan kapinaon kamunya gitu ai baheula mau nyeri hati ai kolot ai dikum leos iga monya baheula mah nyeri hati lah sugan teh kolot teh jieunang gitu-gitu teh samanya gitu ai sugan teh jieun kasar-kasar teh kita aja beberapa likum lewas gitu taruh wiridan dulu lah monyet gitu mending nyari hati gitu itu monyet ayo teh nah kadina itu ngomong mendingan ayeuna dari monyet teh man lalahu wirdun jelema anu teu boga wirid anu teu taruh wiridan bahwa jika berbeda ya monyet Mending aya namun teman jika monyet mending jika rumah irama jika monyet lain gitu bisa aya namun tersedapa ngan aya sakit sakit teh kumaha aya monyet mah irama deui aya namun telek wiridan gitu eta teh aya penyerupaan dirinya sakit sarupa dina pada aya namun terterek aya namun tercicingna mun cicing atuh sakedeuk mah gitu ulah jika monyet teh man laisa al-karun jelema anu tara dikir jelema anu tara boga pamikiran tara bawatan wiridan malaisa tidak kari nu kitu lain lalaki urang teh lalaki lain cek buku mah kitu ari awewe da lain kebencongnya gitu jadi eta teh naon dangaran-ngaran lalaki mah naon saurang ayeuna Syekh Abdul Rahman As-Segaf seorang ayeuna Habib radhiyallahu anhu kitu ayeuna nyaurnakeun wa man la yutariu al-ihya laisa lahu haya jelema anu tara ngaji ihya lain kitu jadi hatina pae hatena masyaallah kitab ihya ayeuna kitab ihya masyaallah dan sebenarnya mau dipikiran, mau dipakai, ya, lalu dipikiran dan telah kita bisa mantap. Ya semakin artinya. Maka ayat kita bisa, mana kita bisa. Yoga pun ambil ke santri panjauan, hanya panjauan gitu. Oh ya, nama lain, nama lain. Mawa kita iya, kita malain aja kita bisa. Mawa kita iya, itu dari tinggalan kehartin tuh, kalian tuh keharti pakai ges. Hirup aya namun nama arti teh hirup arti teh tah di dieu nu afdol nu pang afdol nah dina wirid pilih heula wiridan anu kawarid ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam utamakeun wiridanna wiridan azkar an-nabawiyah wiridan nu sok dianggo ku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta leuwih utama tibatan wirid sepi tibatan wirid hiji tibatan wirid itu wirid ieu utamakeun heula nyaeta wirid Kanjeng Nabi nu kawarid ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tah ieu teh cenah ina cukup mencukupi dina wirid-wirid eta teh nyaeta wirid anu leutik we anu ipis anu singkat nyata karangan Sayyid Abdullah Al-Haddad disebutkan nyata Khatib Al-Haddad cukup aya namun teman-teman geus mencakup teh fahinnal azkar allati sabab padikiran-padikiran ayadina wiridna kutub Sayyid Abdul Al-Haddad radhiyallahu anhu eta ummahatul azkar indukna dzikir al-masruhat awalid Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
Atau ayeuna mun talamun moal dikir moal wiridan cukup we maca Quran jeung maca shalawat ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna siap mata ieu mah bahan tadi mun siap ieu bahanna. Aitan siap aya mungkin mah aya di bahan oke gitu. Nah, geus aya nu mah aya kemauan, aya minat bahan-bahan ieu. Eta headset teh kakek mah aya nu headset teh naon ngaramak ka diri wiridan teh babari cangkeul sumur urang. Kayak ieu babari cangkeul aya bujur gitu. Geus aya geut kita ka aya bujur di beres sajam teh gitu. Di beres sajam teh gini ngadi dia oge jadi aya nu tatakona kewe geus sampai ke nomor kayak udah bener aya nu temen ieu teh cangkeul aya nu eta teu payah ade teh mah geus aya nu temen tegaka ge ieu hiji-hijina cara ya keur anu acan keur anu hese carana datang ka mushola berjamaah ayeuna subuh terus ngaji engke geus beres ayeuna ngaji terus ayeuna mun tamak wiridan singkat ngadoa duha ngom ayeuna mun tamak duha isrok teh sekalian ayeuna mun tamak salat sunat isrok sareng duha lamun kira-kira moal aya waktu deui lamun kira-kira aya waktu deui disakeun isrok duha mata kayak terusna ieu bet eta ke bakal caritakeun di payun dawuhan aya Sayyid Abdul Rahman bin Mustafa Al-Idrus radhiyallahu anhu seorang aya naduriyah Yunus mangertana tinggi di masjid dina sarah kitabna nyarahan kitab shalawatna Sayyid Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhu kitab mantanana kitabna jenenganana kitab Mir'atus Sumus fi makna kiwi ahil Idrus kitab teh engke di akhir zaman bakal murabi teh anu bakal bisa mimpin ngabimbing karena ruh urang karena hati urang bakal kelas-kelas murabi kelas-kelas masjid bakal salmantanana. Nah, jadi kumaha urang sangkan bisa usul ka Allah dan guru antos panuku terus aya ayo urang hayang tepi ka pangeran ngan hiji-hijina carana teh mana nyaeta maca shalawat ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mana wayah kadokan dek sare nyaring dek sare dek nyaring sabab sakabeh amal eta makbul aya anu diterima aya anu ditolak kecuali maca shalawat ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam maktumun bi qawliha pasti diterima karena lain ningali jelemana ari shalawat mah nyaeta ku Allah ditirnu di shalawatana lain ningali ka jelema anu maca shalawatna tapi ningali kamu di shalawatana beda jeung ayeuna mun teu maca beda jeung maca Quran eta mah nilaina kanu maca nilaina kanu salat ai salat mah dek ditinggalina teh lain etahna jelema eta hitungna nu di shalawatna Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi hatta idza syamsun bakat karumaina salat israqin wa qur'anan talah hibban fa'asrabi ti'adim ma'ada wa huduri qalbin khashi'an wa muratila hatta idza bada sehingga terpika di mana-mana tembok naon samsun parapoe karumaina seperti satu bakeun urang salat mangka salat si jalma anu ngaharepkeun akhirat teh si salib teh li isrokin pikeun salat karana geus mentor parapoe
Watala jeung maca eta si muridul akhirah si salib teh anu ngambah kana kabagian kasarotan akhirat Qur'anan maca Qur'an hiban atuh sahijib kita aya namun maca Qur'an teh ya aya saruku lah aya itu bisa ting sajud masaruku fa aksaro atawa leuwih tina sahijib binti adin kalawan nalapi tutur ma'adamin bari macana make adab wa huduri qalbin hadir hatena khosian bari khusyuk wa muratilan jeung bari macana takbir ulah burung khusyuk terbuku jadi kieu ya teh hatana ciri santir tafsirnya jadi nyambangan masalah heula artina kumaha jadi teu eureun-eureun jalma anu hayang kabagian kasalamatan akhirat keagungan akhirat kemuliaan akhirat ke eta kasibukeun ka istiqomah terus ulah ka eureun-eureun iraha-eureunna tepi ka bijil panon poe satu bakeun berarti ieu bijil panon poe satu bakeun teh adalah waktu duha ya berarti ieu bijil matahari satu bakeun teh adalah waktu duha waktu karek meunang deui salat saja bae nanti salat-salat anu geus diterangkeun sapina teh jadi eta karena meunang deui salat mutlak ieu namun tama salat naon wae istilah salat mutlak teh nya tadi mana-mana geus bijil matahari satu bakeun salat yang namun tama 2 rakaat isra niatna kumaha niat salat isra we maca suratna di dieu mah moal apal insyaallah ya kajaba ka Mang Hendra ada hafid gitu ya. Jadi maca suratna sabada Fatihah Allah nurul samawati wal ardh masalun nuri kamis katin fi hamisbah misbah fi dijadikan kana kabudul jeung saterusna anta apal gitu lah ngatakeun kita tinggalin dina surat nur di narokan kadua komo imah dua ujian sabada maca Fatihah maca nyaeta ayat ibuyutin adinallahu antu fawayut rofi hasmu bisagiru fiha bil kutubal asam tijarul la tuhib tijaratu wala bayun antikillah wa antikillah ya iqam salat wa idha ijakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar yajiyahumullahu asma amnu wa yajidahum min fadli wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab apa ngesen kamari teh hiji surat Wadduha dina rakaat kahiji kadua nyaeta surat Al-Nasr dina rakaat keseta doana eta madaek wae baca aibek teh rusuh keun bae asal salat we pada waktu 2 menit kita doa lagi Allah ya nurul maksud asalkan asari dia lagi waktu Amerika ayo sampai hayat kepada kita di dalam kaki masa besar doa semua masalah antara sama-sama dibangkitkan untuk wilayah berkah Allah yang dari kutub Allah pada al-mari dari dua ayam setelah masa yang tuh bersama dia itu ayo bersama lah beres saya nambah reka mana ayo namun tegas reka mana wae nutukan kasar jadi kira ini dari situ reka mana ke pabrik yor reka mana ke pasar yor reka sawah yor reka pasir yor reka kantor jauh wae dari situ pek ayo ngalah duit kan saya namun tak itu mah gitu jadi kayak namun tak tinggal aja namun tak ajengan ke mana ajengan ke madrasah deui ajengan madrasah deui otak akang bingung ya teh aya namun mah hayang aya namun teh jadwal ngajenon batur mah aya buku ka pabrik batur buku ka mana ka pasar batur ka mana ka kantor mah ade itu ayeuna ya akang ka mana sare padahal eta teh lain aya namun teh kudu nama geus nyampak sakti geus nyampak yang lanjut deui
Engke teh bakal karasa ayeuna urang capek gawe ajeuna oge naon capek tukuran atuh tukuran ayeuna bisa hayang ngasaan mah bisa hayang ngasaan sepak terjangna ripuna ajengan pecahkannya kemana gitu jadwalnya gitu bisa kurangnya mana dari ajengan pakai salah sare gitu sok tuh ya namun teman-teman mereka ada namun teman-teman gitu baru ayah namun Quran baru iridan baru ayah namun teman cawirit itu baru cawirit iyo baru ayah namun tolak ngasalah meninggal marah yang kena ayah namun dari udut gawe itu merengenyok gitu ada bawa camat terus merengenyok bawa camat sila ayah namun tergawe digawe oops mana paling ngopi ya, ibu bacaan mah bisa, dibacaan mah. Tak itu cina ayah namun tamat cara nate, sok ayah namun tenang, maca Quran, ayah namun tamat gas itu ayah namun tamat loy maca Quran rapi, gitu lah, ayah namun tamat tertib, wah loba ayah namun padilah maca Qurannya, terutama ayah namun ayah Ramadan. Buru-buru kisah profil 11 poin gitu kan ayah namun serta-merta ya menang ayah serta-merta di sarang poin buru-buru ulang terpika bulan Ramadan teman serta-merta sing alus jadi alus ada mentama kieu jadi dia cek ayah namun taman dia wakhudur qadir khasya jadi saja ayah namun Quran alus nama rasa urang pikiran orang itu nyata seakan-akan orang maca teh payuneun Gusti Allah gitu. Maca Quran teh pan ieu teh maca kalam Allah dalam Gusti Allah seakan-akan ieu teh dipayunan ku Gusti Allah, kadua seakan-akan didangukeun ku Gusti Allah persis gitu lah. Jeung rasa urang. Lain akidah ya akidah mah geus kudu. Dari gitu kan di awal ngan rasa urangna sing hadir gitu atau ayeuna kieu jadi ayeuna mun tama perasaan urang jadi tiga Allah ngajak ngobrol ka urang perasaan urang dina waktu maca Quran tiga Allah ngajak ngobrol ka sa jika diajak ngobrol di bawah ngobrol ka Allah gitu jadi ayeuna mun terima ngobrol kudu aku kamu ku pangeran gitu kamu ayeuna ku pangeran itu tiga di bawah ngobrol ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dawahan Kanjeng Rasulullah SAW, ikra'u al-Qur'an waqu fa in lam taku fatabaqau. Baca Quran. Kumaha baca Quran? Mun bisa mah kudu bari ceurik baca Quran. Mun bisa mah maca Quran teh kudu bari ceurik pahil dan taku lamun can bisa ceurik patama ceurik kawas ahli Quran dia mun teu bisa ceuriknya ceurikan wadawa'u qalbin satun fatilawatun bitadaburi mana walil batni akhalat wadawa'u qalbin jeung ari ubar hate tina galau tina kacau balau tina bingung tina susah hate hayang nyahobarna khamsatun eta aya 5 jadi penyejuk hati teh eta aya 5 tinggal lamun urang galau lamun urang pakujut lamun urang bingung lamun urang susah wae hate ubaran ku ieu sabab mesin ayeuna dahar bodrek sasetep oge jago mencari ayeuna hate aing ayeuna keur barengnya juga keur bodrek anak hari bodrek wah segan ayeuna keur bingung ayeuna naon aing pusing-pusing ayeuna mun teman terboga ayeuna mun teman duit dahar parame anak maca keur dahar ubar eta mah
iwatinya eta kubarna ari paranti penyakit hati mah ieu berima hiji patilawatun maka kahijina maca Quran ulah asal-asalan ari hayang jadi pengobat hati mun hayang jadi obat hati maca Quran lain maca Quran paranti di makam atuh eta mah payu babar hati aya maca Quran fajir pertama eta menjatar ge ya nano hari kurang saja guru panggilan batu lain maca Quran gitu kan baik dan lain perjud eta mah mun urang maca Quran lain maka pen baik dan lain perjud mun kieu mun si eta mah unggal ayeuna jadwal teh beunang sajud jadi puluhan anak kayak kurang dah ngerek kayak geus beres 7 nama sabaraha jami anggar weh nu alus ngerek bagi anggar puluhanana 400.000 insyaallah. Nah, aing guru tukang ayeuna mun teh aing ngerbuluna kieu-kieu meuning ayeuna mun teh mah alus meuning bener gitu. Kajaba lamun target juj model wetan di Garut jadi eta mah lain naon lain abregan kada tahu naon eta mah juj sajud 50.000 nyokot teh 10 sieun ka urang ku batur pan dia ina order atuh da ieu mah setep nyokot teh lumayan aya namun 20 jeung beda eta leuheung gitu lain pek leuheung guru nugang oge da eta mah ngejar naon ngejar target atuh da eta mah hayang menang duit gede aya naon berapa tuh aing ngaji di makam mah nu alus anggar sakitu buruhanana anu aya gancang anggar nu leno anggar kaum aya namun ceuk sadet we aing mah kudu itu sambil bener bener kana kudu dari baca Quran aya namun teh mah bener alus eta pamunangkeun bakal bener aya karena buat kita banget tujuh duit masuk dengar usahakan Al-Quran sama aja kamu dengar usahakan Al-Quran nuka hiji nyaeta mata Quran maka ditanam dari nyepat itu di hayat di ayat nama kedua walil bakmil qala masongan beuteuh puasa ari ayeuna masongan beuteuh sing rajin ayeuna mun puasa sunat sing rajin puasa eta teh bakal jadi obat penyejuk hati katilu nyaeta qiyamul laili jeung salat ti peuting anu kaopat wa tadarru bisahar nyaeta sanduk-sanduk dedep oman pokoknya kodam Allah dina waktu sahur nyata istighfar kumaca wes pokoknya kodam Gusti Ilahi ya Allah ya Allah Gusti gitu nah ini bacaan nama gitu no kalimana wa mujalasatus sholihin al-fudola loba ruang riung mineng ruang riung jeung jami-jami anu sareh anu lauhun anu arago sabtah deuk beli mana kabeh mah ayeuna pimanaeun deuk beli mana kakang aya ditawarkeun deuk getol maca Quran hayang bunga hayang sejuk hayang bahagia hate sanggup teu maca Quran bari nyepat sanggup teu aja sangkeun kemana teu atuh ada mah dipaksa gitu ya teu bisa sanggup teu kita maca Quran sanggup teu atuh boro-boro bahasa getol ditandai oge kembahasa getol akamana nyakeun teh aya namanya getol atuh giwe dah aya maca Quran naik baca Quran sampai sajud sanggup teu aya namun Mang Dede baca Quran aya nang baik Mang Dede udah batur main jarang pewe atuh teu we kitu naon aya manda kangge sarua teh sanggup gitu mani aya namun teh urang teh mani jiga hati ieu majopot teh ajeuna pengeresan lain pengeresan keur bae teh sanggup
itu aja begitu aja sing jalan lucu diajar aja jujur gitu. Dan nyawa tak Quran. Saya lain kali-kali mah gitu. Lain aja namun tenang. Barokah aja wirid baca Quran teh. Sareng mata kesanggung masa sanggungnya aja namun tenang gitu. Puasa, sabu, ketemu puasa. Alah, kamu aja puasa. Tukang kudut mah lebih aja namun tema. Aduh, jika musuh aja namun tekan apa? Tukang kudut tukang kopi mah gitu. Kesanggup dewa hudang siapa di putih itu? Oh iya, tawarkan mana itu tadi? Tuh, jangan gitu. Nah, puasa, sunat. Tuh, hudang siapa putih itu salat? Tuh. Nyalamun ngobrol di warung Mang Dede mah siapa itu seperti gitu ngobrol. Ieu mah salat kitu aya nu salat penting. Deui aya nu hudang atuh sahur we ke hudang batu sahur jam 4 atuh. Teu aya namun tengah duk age penting oge. Hudang aya di jam 4. Sanggup teu. Aya namun teu kan minang kabarangan kitu nya. Kali-kali we kitu eta. Jadi orang apa lamun hudang penting hudang sahur teh lain kebiasaan kebenaran gitu. Eta mah kahudangkeun ka hayang ngompol gitu. Kadang-kadang leuheung mun geus ngompol teh terus dulu. Kalau lombana mah geus ngompol, aduh deui we kitu da eta mah naon. Dihudangkeun ku ngompol, ku hayang ngompol, hese deui wae nya. Tah ieu sugan ieu wa mujala satus solihin al-fudala sing daek ruang riung jeung soleh abu ya kantos ayeuna nyaurkeun lain ieu nu soleh teh lain ieu nu soleh teh ruang riung jeung soleh teh lain ieu tah ieu nu soleh teh ieu nu ngararang ieu nu ngadarmal ieu tah ieu nu soleh teh jadi ieu teh keur naon keur ngariung jeung nu soleh sanu solehna lain ieu lain wacana soleh ieu tah nu kagungan ieu tah nu yakin aya salat teh. Jadi urang teh ngeunteuh teh ka dieu we, lain kana ngomong ieu. Ngeunteuh teh ka dieu tah. Nah, ieu nu saleh mah. Tah urang teh ieu teh keur ngariung jeung nusa jeung nu saleh. Gerasa aya lah sadetik-detik wae mah rai nyai gitu. Aya naon? Aya kadaon sadetik-detik. Paling teh aing kumaha sae jelema teh geblak ieu jadi jelema teh pangaluan da geuning kudu nama alus nama kitu geuninna sakit teh aing hayang aing kumaha ya hayang bisa lumayan aya sakit dina hate oge aing kumaha sae mencoba teu bisa ya tetap bisa hayang bisa dengan kitu alus nama tapi aing mah teu kitu lumayan bener teh aya teh kena hati teh jadi ubah kikituan teh urang aya namun nama ieu sedih kadoho nyeri hate ngarumasakeun ku kalawara urang ku kakedulan urang eta teh geus halus kadua urang alus lamun urang nyata hayang nurutan anjeunna geus halus warung bakun fil khairi khairun ari resep kana hade teh khairun geus jadi hade wa amalu bil yadilu wal yukas malam yukas lamun prakna wah gini bet resepna hayangna kana hade geus jadi kaum lamun prakna mah gagah lamun jeung prakna mah tinggal berarti urang karek hayang nurutan ieu karek aya kemauan eta teh geus aya nilai khairun warung batur fil khairi kaum lamun urang sangka geus eta giring we gagah we gaya we eta mudah-mudahan urang aya namun termasih dipaparin kamampuan ku Gusti Allah kagagahan ku Gusti Allah kekuatan ku Gusti Allah alias profesor hidayah bisa da hayang eta aya namun tem aya sing can bisa ge hayang we kirang aja ayeuna hayang can bisa teh wae hayang can bisa we ayeuna teh ngeureuyeuh saeutik-eutik ngeureuyeuh aya namun tem saeutik-eutik pan umumna mah aya namun tem aya geus begadang teh naon da aku tos naon sampai jemput maka aya tos aya namun tengah-tengah subuh teh da kanyaranna geus tos teh mobil mun gitu aya namun itu aya namun tenang biasa we aya namun tengah digeulak tapi ka isra gitu biasa tapi aya na kaduha ulah mah kitu aya namun teu ulah
Nah, aya geus eta mah da meunang kahiji ka aya PR deui geus lohor gitu. Aya tanaga ya teh aya namun teh geus leuyeuk gitu, penting dipake. Nah, kemana dengan tanaga we sare tanaga eta mah lohor setar deui gitu. Kira aya namun teh geus geus aya namun geus disrok gitu sare pek lah. Kita mah berarti kade ulah boga pamajikan ya mah. Ulah boga pamajikan atawa itu boga keur resiko boga keur ngabaranyaan. Aya boga pamajikan aya keur ngabaranyaan teu boga tong kaitna dagang kaitna dari gawe gitu. Wayahna tunu-tunu ge. Wayahna tunu-tunu ge. Nu mantap aya namun teu ngajian kadua mah eta mah khusus kenaon itu boga aya kewajiban paranya ada mah ada kabarnya bae mah ada aya namun teu menawa teu boga ge dakwah aya namun teu beban gitu tah nu boga aya paranya anu geus aya namun teu sabab bakal disalahkeun akang ya teh bakal ketempuhan tuh nah aya namun teu ngajina udah seperti jeput jadi aya goyah kieu teh moal usaha tuh gara-gara naon ngaji teu dikasuh ngaji aya teu dikajakir tuh tak teu balik Nurul Anwar aya geus eta mah aya pangacau nu boga pamajikan teu dibaranyaan kabeh alasanna ngaos kudu dikajakir teu di dieu kawe di bejaan Mang Abel tanya terus ayeuna Mang Ujang Abah Mang Deden tah bisi ke bisi leungiteun salaki ka mana bisi 4 usuk ieu oh di madrasah tuh di madrasah Mang Abel, Mang Agus Supra, Mang Deden, Mang Ujang Abah, bisi ke awewe bisi aya nu leungit teh salakina, engke teh datang teh di madrasah tuh. Ngan beberapa kelintir gitu ayeuna mun teu mah aya teh mah teh kajang jul, mun teu kajang yakin nya we gitu. Insyaallah bisi aya nu leungiteun pamajikan anaknya, tuluy istuna teh teu usaha. Tuluy alasan naon? Di madrasah tos ngaos di mah gitu. Bisi kitu bah. Sampai jemput gitu semalam satu wala qari'un wala hafidun ya taqallaku wallahu a'lam bissawab.